Aduh, silakan euy. Tunggal dewek di balang geuli euy. Bukan atuh. Udah. Udah. Naon? Di mana sing? Kernising. Culungan belegung. Atuh ribut teh. Batu ribut teh karung heuyeun siapa? Weh. Jangan bener-benerna. Kadi siap cari kabur bae. Kadieu. Di udah gini. Kalau mana? Kemana siap? Mau lupa ke mana? Aing usah itu duluan aing gitu. Tidak bisa. Singgilah. Yang pecahkan aing pasnya jadi bener-bener. Cikan. Yo, dengekeun. Naon? Dewek begitu sebut kenapa saya? Ayo nama prinsipnya dewek kamu meninggal di badan pasnya. Nah, sama gitu. Epes meher. Yo, dengekeun ku si lain. Kangaranan pasnya. Numenang jadi arang, nu eleh jadi lebu. Eta. Mulai numenang, mulai nundung. Mending oke. Panjangkeun silaturahmi. Lobaan dulur. Cek sepuh kapunguri kapan gitu. Kumaha Kang? Musuh hiji loba deui. Nya. Dulur 1000 kurang kene nganu hati urang teh kudu loba dulur. Eta. Loba sahabat kali itu asuh kali asuh. Aing mah pokona mah yang gelut di mana? Paduli aing jadi musuh oge. Jerugi aing musuh jeung si Re. Selain kekeh yang gelut. Iya kisah. Cik, kumaha? Hari kekeh masih lagi yang gelut di dewe. Wah. Dewe. Daek pasari silaing. Tapi ya syaratnya. Nah, naon syaratnya? Naon syaratnya? Pasiannya kudu adil. Adil kumaha? Bila aku pasian adil, gelut beri mana-mana geus diceungkeul sini. Ya teh mah mungkin tuh. Capek-capek ayeuna mun silaing eleh loba diteulan karunya ka silaing dipu. Silaing bisa kuat nahan tapi kalau silaing mah moal tegaeun. Eta. Tah ieu mikir ka dinya. Panjang pikiranna nih. Aja lah hati kolot maneh. Nya ge kolot maneh goreng patut. Jadi bawa koyo semua deh. Tidak jadi lah. SD sama kedua. Bicara belum boleh membawa koyot. SD. Matakeun dewek mah hayang daek pasien jeung silaing. Ya. Tapi pasienna hayang pasien syariah. Syariah. Kumaha contohna? Urang sini teugeut, tapi sekali ewang. Adil disebutnya. Gitu mah. Tuluy dewek teugeut 5 kali. Ya. Silaing 5 kali. 5 kali sewang. 5 kali sewang. Kunahe nu leuwih, kunahe nu kurang eta adil disebutnya. Pas gitu. Ya euy. Karek kapikir. Karek kapikir ku aing, cuman teu jembar kitu sia. Bobot turunan ustad. Aing mana ustad di sini. Lapan geuing. Cuk. Saha aing heula. Tuh. Bisa begitu pikir kode kudaw. Boga ide heula atuh. Pan tadi teh banyak pasien teh maneh. Tah aing boga ide, tah wayahna ina nu leungeun dewek heula. Maneh heula, dewek heula. Nya. Tah geus dewek kana silaingkeun. Adil disebutna. Adil. Oh sama itu. Jadi 5 kali ewang. 5 kali ewang. Udah leuwih. Udah kurang. Udah leuwih. Balikan deui. Wadi kurangan di. Mun kurang, cangkapkeun nepi ka 5. Siap, adil. Tah ieu kapake ku aing ide teh ieu. Sok ah. Sok itu sia. Adil. Kali ulah tarik teuing euy. Nyawana. Deungeuna ulah tarik teuing. Eta mah kumaha dewek we. Asal we asal. Nu penting mah ulah make pakaran. Dek silaing masih hidup. Serta keur kebake ka dewek pek. Pasrah dewek mah. Tangan kosong lah. Oh, sama itu gitu mah. Minangka aing si Cahai, mana si Polkanovski. Aing si Islam Kacep, oh sok. Naon Kang?
Siap. Sok Kayak kan. tak kalau cek euy. Ini wakil suara lonceng. Kaki itu ya, halus ya. Kayak tadi don. Sok dulu. Kali sudah balik, cina mana? Sok dulu. Sudut kiri. Ketinggalan dulu sok dulu. Siap. Biru ya. Biru ya. Kiki geus ngagoler tuh. Kawas kamar dengan tadi. Sila deui sia. Kumaha dewek? Tong dewek sila jadi pohon deui aing teh. Buat pakai dulan. Aya sabiji bieu teh. Karek hiji. Balikan ya. Nah, balikan deui. Sia ngomong atuh. Di pohon deui aing mun pohon balikan deui. Oh siap. Sok katrukeun hayang nyaho sakumaha dana sia. Sok kasaan ye. Tadi. Ngajongkeng. Karek dua. Ari siap mah. Naon sih deh? Aduh, ya Robi. Terus sadar siap yuk. Yuk. Ayo naon gitu. Siap dia tadi itu deui teuing. Ayah. Deui teuing teh. Heuh, deui teuing nego. Macam dia jadi mah. Derek sabaraha dia? 7 tadi. 8 saya dia. Astagfirullahaladzim. Kena kupoh. Gila abdi gitu aja mau kena ku pohon ya. Hampur aja. Udah sekali-kali dia. Mohon. Kumaha tuh? Enak kumaha? Oh ya, ada balikan deui. Lagi. Pada guru adil saja. Bener ya. Oh, dosa. Pada aturan mesti disepakati kurang-kurang. Oh bener. Lonceng sudah Kade, Asep. Ada menak. Pintar, menak. Kayak Yun. Ada. Kayak lambung linya. Dari mana Bu? Mesti bencar dulu aing. Oh siap sok. Oke. 5. Ingat 5. Sok dulu. 2 kilo. 80 kilo. Aji. Ojo ke 8 kilo. Kasas ya. Nyamun. Aisyah sama di mana? Yang begitu. Bila aku ke 80 kilo aja. Jauh. Baca peluk siwa. Kalau di Alhamdulillah ya jauh aing. impress itu. Salah gitu. Salah. Paling kudu kumaha? Dengekeun ku jauh sia nya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 hiji, 2 kilo, 80 kilo. Itu mah di mana lagi? Gampang atuh. Berarti salah dewek teh deh. Salah. Jauh. Kumaha tuh ya? Balikan deui. Ya Allah, ya Rabbi. Naon? Kenapa engkau pertemukan hamba dengan jelma seberebuk dia ya Allah? Aku sudah tidak tahan, tapi aku terbelenggu oleh aturan yang si goblok buat. Si pedebah. Semoga engkau memberikan secercah hidayah kepada si goreng patut, agar dia bisa menghitung dengan benar. Amin. Pokoknya mah amin. Rahayu. So, ampun aja. Punya kali-kali dewe. Siapa tuh? Toleng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kenal itu yang mengintai kadek. Kacina-cina teh,
Kumaha teh enak? Balikan deui. Ulangi lagi. Adil lah. Adil. Geus sok atuh. Pembantu balik Diremet sih balikan. cek kuat aing hulu geus eueuh euy. Geus sok. Pulang deh Jem. Benernya? Nah itu baru betul. Benar usia. Tadi. So atuh silaingeun. Silaingeun harewe. Modal aing lagi. Kasih mantu. Sok silaingeun. Ah, sedekah we ka sia anjing ah.